Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng katepang deui sareng Ibu dina pangajaran basa Sunda. Kumaha kabarna dinten ayeuna? Darama? Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang sadaya aya dina kaayaan sehat. Amin. Teu kenging hilap, terapkeun protokol kesehatan. Anu kahiji nyaeta nganggo masker. Anu kadua ngawasuh panangan. Anu katilu nyingkahan balarea. Anu kaopat ngajaga jarak. Anu kalima nyaeta ngurangan mobilitas. Tata acana diajar langkung ti payun. Hayu urang ngadua sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Dina pangajaran anu ayeuna nyaeta urang lebet kana pangajaran 2. Kompetensi dasarna kahiji nyaeta mikawanoh teks argumentasi sederhana ngeunaan hemat energi. Anu kadua nyaritakeun isi teks sederhana ngeunaan hemat energi. Ayeuna urang bakal diajar ngeunaan materi anu katujuh nyaeta kalimah ngantet. Aya nu terang kalimah ngantet barudak? Indikatorna nyaeta anu kahiji siswa bisa ngantetkeun 2 kalimah atawa leuwih ku kecap panyambung. Anu kadua, siswa mikahartos rupa-rupa kecap panyambung. Ayeuna hayu urang diajar ngeunaan kalimah ngantet. Ngantet hartina ngahiji atawa ngaruntuy. Jadi kalimah ngantet nyaeta 2 kalimah atawa leuwih anu dikantetkeun ku kecap panyambung. Kalimah ngantet dibagi 2. Kahiji kalimah ngantet sadarajat atawa satata. Eusina nyaeta nerangkeun kajadian anu padeukeut atawa raket patalina. Anu kadua nyaeta kalimah ngantet lalawanan. Disebut lalawanan sabab aya 2 perkara atawa 2 kajadian anu papalimpang atawa sabalikna. Ayeuna urang diajar rupa-rupa kecap panyambung anu bisa digunakeun dina kalimah ngantet nyaeta kecap jeung, anu kadua kecap oge. Contoh-contoh kalimah ngantet. Kalimah anu kahiji mida resep buah. Kadua dami resep buah. Dikantetkeun jadi mida jeung dami resep buah. Contoh anu kadua kalimah anu kahijina nyaeta istrikaan make listrik. Kalimah anu kaduana kulkas make listrik. Dikantetkeun jadi istrikaan make listrik. Kulkas oge sarua. Kumaha? Tos ngartos teu acan barudak? Ngeunaan kalimah ngantet.
Pinter, pamitos ngantos ayeuna lajengkeun kana pancen. Buka buku Midadami kaca 28. Jieun kalimah ngantet tina kecap jeung atawa oge di handap ieu. Kahiji aya kalimat tempe di jieunna tina kacang kadele. Tahu di jieunna tina kacang kadele. Ku hideuk dikantetkeun nganggo kecap panyambung. Jeung atawa oge mangga ku hideuk di lebetan. Anu kadua Mida putra Faupa. Dami putra Paupa. Kecap panyambungna naon? Katilu Gilang babaturan Mida. Gagah babaturan Mida. Dikantetkeun ku hideuk nganggo kecap panyambung. Kaopat sirop teh amis. Kueh bolu teh amis. Dikantetkeun sareng dipilih kecap panyambungna. Yang kalima, berang kudu hemat energi. Peuting kudu hemat energi. Dikantetkeun nganggo kecap panyambung jeung atawa oge. Mangga ku hideuk diserat dina buku tugas basa Sunda masing-masing. Dugi ka dieu aya patarosan teu barudak? Alhamdulillah pamitos paham. Sate acana urang tutup pangajaran, hayu urang ngadoa sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah urang parantos ngadoa sasarengan. Kupina sakitu wae pangajaran anu tiasa didugikeun ku ibu dina dinten ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos diterangkeun tiasa dipihartos ku hidup sadayana. Ngarah hidup langkung paham, tong hilap, latihanna dikerjakeun. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.